Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanya kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Rema Jahra. Buka carita naon ieu nya abi kita acan maca. Ieu karya Kang Cepi Setiawan. Anu gaduh lalakonna nyaeta Ceng Maden. Ceng Maden deui we. Kumaha tah ieu lalakon Rema Jahra teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung sateuacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe bangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur kepala wargi sadayana nya. Pokona mah ka ibu-ibu bari masak nyiseu gegerong istrika anak, ka bapak-bapak bari nyanteina nya nyi kopi ditepas direncangan nyi siti bari ngelepus udud ngabayangkeun popotongan. Di padamelan di tempat konveksi bari ngajait nya, bari ngobras bari motong, di tempat cukur, di pasar, di kantor, di pabrik, pokona mah di perjalanan kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Terus kadik wargi urang nu aya di luar negeri sok manco dina pedaran dongeng gitu kang landong katineung ka lembur. Sareng ulah hilap di like di komen pala wargi sadayana nya, di komen nu teu komen burut. Nah. Supados entong maka supados kumargi simkuring ngadongeng na dina live kieu nya dina YouTube panginten sanes dina radio janten aya sponsor salah sawios bentuk pangrojong kanggo pedaran dongeng di zaman kiwari oge kanggo simkuring pendongengna sareng ka penggarangna tiasa nyawer teh ka dieu teh kana nomor dana nomor rekening nama aya dina deskripsi. Oh karunya zaman kiwari mah ngadongeng teh nya. Pengarang-pengarangna karunya deh. Sareng anu hoyong kaos kisah tanah Sunda, hoyong jipo, hoyong tiasa ngahubungi ka nomor ieu nya. Supados teu nyangkolong tingkana waktos, hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon anu judulna Rema Jahra karya Kang Ari Salse. Mangah kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ieu jejer teh mangrupi carios ti hiji kiai nalika anjeunna ceramah mung rumaos hilap deui saha nu kantos ngadugikeunana wireh parantos lami nanging pamugi mah ieu ku ieu carios teh malah mandar katodel hate kaseuit ati ngabarubah mana duka upami dugikeun ka ngiring ngaraos tunggara wireh lalakon anu nalangsa. Ieu carios oge ngahaja di pedar supados tiasa kaguar atanapi cekap janten sawangan anu saterasna ngolembar. Mangrupi cangkang anu janten bahan emutaneun supados kapendak eusi anu nyamuni teu aya maksad awon malih mah tiasa kasebat kadalon-dalon ku jejer sareng lalakon. Nanging nya kitu tea
namina oge carita anu direkayasa pang beberahmana etang-etang hiburan tambah huleng jentul tekan tenang. Ampun paralu nedahapunten wireh ieu carios kasang tukang nyabit-nyabit agama sareng ibadah anu janten umatna dina waktos kapungkur sateu acan zaman kasebat milenial. Tangtos sanes picontoeun mugia janten pieunteugeun. Jahra Amina keur bungsu teh jaba anak awewe hiji-hijina kulawarga Idris Rohima munempo keuretan beungeut jeung panon anu cureuleuh jajak ka mana atuh nu teu ngarasa jantung nalir dieuneuk-euneuk rindatna matak tibelat imutna nyari mata kataji can deui sorana nu halimpuh nalika ngaji. Sanajan loba jajaka anu neundeun rasa tapi jahra keukeuh tacan kapentang asmara kulawan jinisna. Manehna boga tekad moal waka boga kabogoh satungtung can ngalaksanakeun heula umroh. Geus tiba heula mula boga cita-cita kituna teh lian timang rupacara nohonan ibadah salaku muslimah. Manehna oge hayang nambahan luang jeung pangalaman ku cara lunta ka nagara lian. Tapi hanjakal kahayangna remen disidem tuasa ngedalkeun kanu jadi kolotna. Sabab aya kahariwang moal diidinan atawa dicaram jeung dicarekan bebeakan. Repoe brai peuting kahayangna beuki ngagedur manting ngondang rungsing nya akhirna mah dina hiji kasempetan maksakeun maneh wakca kanu jadi bapa. Paso sore Haji Idris si dengdang ditepas nyawang langit anu dipulas warna emas. Dina meja aya kitab anu geus dibaca kalayan cacap. Srog ingkang putra nanggeui baki anu eusina roti jeung cai herang. Jahra imut ngagelenyu kitu deui Haji Idris males ku paroman anu bear marahmai. Beres neuneun babawaan dina meja ge jahra diuk digigireun ingkang ramana. Hapunten anu kasuhun amah, ceuk jahra bari neuteub sakedapan laju tungkul. Ih, aya naon bager? Bade tumaros dupi tanah suci teh tebih. Kantenan we atuh. Pami di sorang badarat mah kirang langkung aya kana sasasihna. Kumaha kitu? Abdi teh aya kahoyong amah. Ceuk jahra bari keukeuh tungkul. Hoyong naon teh anaking? Sakali dihapunten anu kasuhun. Saleresna matos lami gaduh kahoyong teh nanging. Ceuk jahra tekebat nyilang heula narik ambekan. Haji Idris kalah kamelong ku teutepan anu pinuh kadeudeuh. Abdi teh hoyong umroh amah. Pokna halon. Baru nu geulis teh hoyong umroh. Sumuhun. Haji Idris teu waka mere jawaban sabab kudu asak jeujeuhan. Ari jahra kalah teu puguh rarasaan sadar sagemleungna kahayangna teh lain mangrupa hal anu babari pikeun ditedunan. Ama lain teu ngidinan. Ban harita oge ama munggah haji teh karasa ku sorangan. Jarak ti dieu ka Mekah teh pan sakitu jauhna. Jaba kudu ngaliwatan gurun pasir teh anu teu sirikna ngaplak satungtung deuleu. Panas deui.
Nah hidup sanggup. Insya Allah abdi sanggem. Kahayang mah hidup teh boga heula salaki samemeh ka tanah suci teh. Numawi eta pisan ama. Abdi teh hoyong umur satu acan nyorang laki rabi. Tuh kalah beda kahayang deui nya. Haji Idris ngahuleng deui sedeng jahra teu ieu ngawalon tapi katempo kalah ngusap cimata anu mimitinya celak. Haji Idris sadar lain teu apal kana sikep jeung kayaan hate anakna harita. Mana kitu oge si bungsu teh boga niat jeung patekadan anu buleud, sok komo kasidem geus ti anggalna mula. Sajongjonan nyawang kanu anggang nimbang-nimbang pi omongeun pikeun jadi jawaban. Gap kana gelas regot laju diteundeun deui. Geblag nyaranekeun awakna kana tembok. Lain ieu teh. Aduh. Aya naon ama? Eta Mang Ian beakeun udud. Aduh, karunya teuing ngadongeng teu udud mah. Katu sakedap urang pangnyenakeunnya. Oh, itu tuh di dapur, Kak. Aya keresek di dapur. Nu aya keresek hideung. Karunya tuh yang nu ngadongeng teu udud mah euy, jaba tengah putih. Aya udud tengah bungkusna. Kodok eueuh eusina. Duh, alhamdulillah. Hatur nuhun Nyai. Tah Mang Ian tah aya udud deh ti si Nyai. Di mana tadi nyokot teh Nyai? Itu keleresan abdi teh ka dapur heula katinggal aya keresek hideu. Ka abdi teh dicana. Pas ditinggal aya udud jarum super. Keresep Mang Ian. Bener. Me urang ban laluasa didongengkeun ai nu ngadongengna udud mah nya. Leres pisan ama. Sok atuh Mang Ian. Inum heula ci kopina. Bangun nu nikmat. Wih, gaya kitu Mang Ian, jipona. Di mana eta jipo teh? Di ajengan Maden. Cing pesen hiji majang ama gitu. Aya nu tulisan kisah tanah Sunda itu gitu gaya gitu. Mau nama itu. Sabaraha eta hargana ya? Paminu hideung mah nu ieu ama 250. Tiasa namina teh nganggo nami ama engke di luhurna tadi dieuna. Dogona kisah tanah Sunda. Tau paminu ieu mah 4,5 tapi dah raos kene nu 250 ama standar tuh. Ting cenah sorana ge. Engke peuseun jeung ama hijinya wartoskeun ka kersana Ceng Maden. Insyaallah kin urang dugikeun. Sok tuluykeun deui atuh ngadongeng teh. Hapunten anu kasuhun ama. Wirih kahoyong abdi teh parantos ngajaheutkeun manah sareng emutan. Nanging rupina langkung sae ama uninga. Da geuning kantos nyarios ka ibu oge walerana teh kumaha ama wae. Sakali dihapunten anu kasuhun. Sajongjonan Haji Idris neuteub kalayan antep. Bener hidup teh hayang umroh. Pokna bangun anu miharep kayakinan. Sumuhun ama, parantos di kapunggur abdi teh gaduh kahoyong. Kahoyong ieu teh.
nya atuh ari geus jadi kahayang jeung cita-cita hidup mah ama teu bisa ngalarang-larang. Janten ama teh ngawidian. Nya amang idina sokomo ieu teh niat anu hade jeung deui kabeneran bulan hareup amang hidup reka Mekah nganterkeun barang dagangan beral ka itu milu sakalian. Kuniang Jahra cengkat gabrug nyuuh dina lahunan anu jadi bapa kawuh Rambisak nepikeun kabungahna. Hatur nuhun pisan ama, salira parantos ngawidian. Pokna bari ragamang kana panangan Ramana celengok dicium sababaraha kali. Gancangna carita dina waktu anu geus ditangtukeun akhirna Jahra miang ka tanah suci bareng jeung rombongan amangna anu kawentar jadi sodagar. Nepi kanu dituju ilaharna jamaah umroh dina waktu harita Jahra nganjrek di hiji imah panduduk anu tepati jauh ka Baitullah. Kabeneran anu bogana teh saurang awewe anu kaitung geus kolot. Ngaranna Busaidah, hirup nyorangan, najan geus kolot tapi gurat kagelisan keur ngorana masih keneh atra. Lian ti kitu teh bager kacida. Dua anak awewena geus karawin kabeh di bawah salakina hirup di Madinah. Wilujeng sumping mugia betah di tempat ibu nu tepatos merena. Cek Ibu Saidah bari imut marahmai. Alhamdulillah abdi diwidian nganjrek di dieu ibu. Kaleresan pisan tempat namni raoseun kieu. Ih, hatur nuhun atuh pami kitu mah. Mah ngagelis kamar nu payun tos sayogi. Ibu, pamugi salira ulah nganggap abdi sapertos tamunya. Abdi sejat tumut ka salira. Teu benten sapertos kapun biang nyalira. Cek Jahra bari imut. Masya Allah, kergelis teh meuni kayung yun pisan. Kituna teh Busaidah bari ngusapan tak-tak Jahra. Rumaos abdi teh nuju tebih ti sepuh etang-etang tambah kangen kapun biang. Menawi diwidian salira dijantenkeun ibu angkat. Alhamdulillah hatur nuhun pisan bager. Bingah nu taya padana cu. Walon Busaidah bari ngarangkul teu beda we kawas anak jeung indung. Unggal beres tina kagiatan sapopoena dina urusan umroh, Jahra miinung pisan ka Busaidah. Sagala pagawean di imah kabeh ditangkes ku dirina. Sanajan Busaidah ngalarang tapi abong Jahra awewe anu bisa nempatkeun diri. Teu ieuh malire panyaram. Busaidah bener-bener ngarasa atoh ku ayana Jahra. Jadi kahibur jeung ngarasakeun deui boga anak parawan anu nyaaheun pisan ka dirina. Antukna teu boleh ngucap syukur jeung muprukan pidua sangkan Jahra hirup bagja komanjangan. Meh 10 poe Jahra nganjrek jeung ngalakonan mangrupa rukun umroh ti mimiti ihram, tawaf, sa'i, tahallul jeung tartibna. Sabenerna mah saminggu oge geus rengse ngan ngadagoan heula beres urusan dagang anu jadi amangna anu ngajadikeun Jahra teu wasa terus mulang. Isukna Jahra dipapagkeun. Berat hate anu karasa ku Jahra jeung Busaidah geusan papisah. Sagala anu karanapan salila dirinya santeuna geus ngajadikeun tumbuhna rasa nyaah jeung deudeuh antara indung jeung anak
sok sanajan lain tehir walahir. Hapunten pisan karena segala kelepatan jisim abdi salami di dieu ibu. Cek Jahra bari ngusap cimata. Teu aya nu lepat hidup mah bager. Melihan ibu nu ngaraos gaduh dosa awahing camplak kanu janten tamu. Ibu mah abdi ikhlas lahir batin. Cek Jahra bari ngagabru. Pral geura mulih bager, manawi urang tiasa penak deui. Duanana paungku-ungku kawuh bedah cimata. Tekung silila silih udarang kulan pok Jahra nyarita. Manawi diwidian abdi bade nyimpen kenang-kenangan di kamar. Tawis kareu sareng mangrupi harapan hiji waktu tiasa dongkap deui ibu. Mangga bager, naon wae kapalain nu geulis ibu mah tangtos ngiringan. Jahra nungtun Busaidah ka kamarna, kalayan disaksian kuno boga imah. Jahra nganclomkeun leungeun kencana kana areng anu geus dileyurkeun samemehna. Sanggeus kitu ramo anu geus hideung ku areng teh diramakahkeun, plak ditapelkeun kana tembok kamar, gambar ramo ngajeblag. Ieu mangrupi tawis katineung abdi ibu. Cek Jahra bari imut. Nuhun geulis, eta gambar panangan teh ku ibu bade dijantenkeun tambah kangen ka hideuk. Saur Busaidah bari ngarangkul jeung rambisak deui. Rengse sagalana Jahra jeung rombongan amitan mulang ka nagrina di Maroko. Satinggal di Maroko cari itu. Maroko teh di Ciamplas di ditu. Di Ciamplas di aya Maroko. Di Cililit. Saditinggalkeunana ku Jahra, Busaidah bener-bener ngarasa kalengitan. Sagala ngeunaan Jahra teu boleh ngalangkang dina sawangan. Nya oge lain anak teges tapi keukeuh hatena mah teu boleh matak ngangres. Nu matak munseg ngalaman sono, Busaidah remen neuteub gambar ramo Jahra salila-lila nepikeun karagrag cimata. Waktu lumaku sataun ti harita Busaidah dumadaka nampa kadatangan hiji jajaka. Assalamualaikum. Pokna ti luareun imah. Waalaikumsalam. Walon Busaidah bari kaluar kundang itu. Hapunten anu kasuhun ibu. Manawi kersa nampi jisim abdi kanggo nganjrek di dieu salami ngalaksanakeun ibadah umroh. Cek Ceng Maden bari rengku. Oh, ujang teh bade umroh? Muhun ibu, kaleresan abdi teh tos milari ka ditu ka dieu nanging teu kengeng tempat. Parantos pinuh ku jamaah, manawi dipasihan widi ngiring rereb di bumi salira. Busaidah sajongjonan mencerong. Kusaliwat oge dirina apal yen eta jajaka teh datang ti nagri nu jauh. Lian ti kitu nempo sikep jeung omonganana ngadadak aya rasa karunya. Mangga ujang, aya kamar mah. Mung hapunten tempatna matak ngisinkeun geura. Alhamdulillah, atur nuhun pisan ibu. Walon Ceng Maden marah mai bunga. Ceng Maden akhirna ditempatkeun di kamar urut Jahra. Satadina eta kamar teh ditahan-tahan kanu samemehna neangan panganjerkan sabab miharep bakal didatangan deui ku Jahra. Samalah boga niat moal disewakeun iwal keur Jahra sorangan sanajan teuing iraha bakal datangna deui. Tapi sanggeus ningali Ceng Maden, Busaidah bet kajurung ku rasa karunya jeung teu tega, nya akhirna mah teu burung ngidinan oge. Teu beda jeung Jahra.
Dalah Ceng Maden oge boga pasipatan anu sarua bager jeung geten miindung pisan sanajan panggih anyaran. Sakapeung Bu Saidah kapikiran mun seujahra jeung Ceng Maden ngahiji rimbitan tada teuing matak sugemaha teh jeung pipikiran. Ketang, nah kami teh kalah ngaleuwih nu maha wenang. Astagfirullahaladzim. Pokna basa ngawaskeun Ceng Maden anu balik ibadah tuluy bebersih di imah. Ibu tos tuang? Ceng Maden nanya bari imut. Kalarasan nuju saum ibu mah ujang. Masya Allah. Ceuk Ceng Maden bari imut. Kin magrib ieu mah abdi salatna di dieu we nya. Urang buka puasa sasarengan. Kalarasan tadi wangsul teh mesereula ka tuangan. Hatur nuhun pisan Kasep. Walon Bu Saidah kawuh imut. Punten dikantun heula, abdi bade meresan seusehan. Ceuk Ceng Maden bari ngoloyong, brai muka panto, breh deui gambaramu. Geus sababaraha poe manehna remen kapikiran tapi teu ieuh kapapanjangan. Blug nutupkeun deui panto. Gap kana baju anu geus kalotor laju diasupkeun kana wadah saterusna dibawa ka tukang rek dikumbah. Panon poe surup langit di belah kulon katara sumirat beureum ngong adan magrib di Baitullah ngalang lau. Sorana lir mapai ka sabudeureun daratan Mekkah. Sunah teh ya ibu, mangga buka heula kanggo korma. Sunah teh ya ibu, mangga buka heula nganggo korma. Ceuk Ceng Maden bari ngasongkeun. Alhamdulillah hatur nuhun ujang. Ieu kanggo ngaleueutna. Pokna deui bari ngasongkeun sagelas cai jam-jam. Rengse tajil duanana salat magrib berjamaah di tengah imah. Dina sujud panungtungan Bu Saidah ngalangitkeun doa. Menta kana Maha Kawasa maparin bagja pikeun Ceng Maden. Sabada salam Ceng Maden malikeun awakna laju nyium leungeun Bu Saidah kalayan ajrih pisan laju padang nguniang. Saterusna dalahar kawuh hate anu galumbirana keranan beres dahar Ceng Maden jeung Bu Saidah paguneman. Hapunten anu kasuhun ibu, abdi teh aya taroskeun ka salira teh. Asara reuwas kieu atuh asara reuwas kieu atuh ibu majang. Bade naros perkawis naon teh ya? Sanesna naon ibu, imam mangrupi kapanasaran abdi. Dupi gambar rema anu aya di kamar teh. Rema saha ibu? Oh eta, ari manawi teh bade naroskeun naon? Mun perkawis gambar rema ibu. Tahun kamari ibu teh kadatangan tamu. Hiji wanoja anu datang kalayan boga niat anu sarua jeung hidup. Kadina teh ngadon nganjrek salila ibadah umroh. Namina Jahra keur geulis teh boga sikep jeung kalakuan anu pinuji deui. Mun pareng nempo teuteupna, hati ibu teh sok ngadadak tenang. Kitu deui nalika imut jeung seurina dumadakan ka bawah bunga saharita. Walon Bu Saidah bari neuteub kapalataran anu pinuh ku keusik. Sedengkeun Ceng Maden tebetus omongan, leungeunna ngadadak beuki pageuh nyekelan cangkir anu eusina kari satengah deui. Sugan teh tahun ieu Jahra rek datang deui. Balaka we ibu mah teu oleh sono, asa ka anak sorangan. Kituna teh pasemona rieuk bangun anu alum ngungkun. Dupi Jahra teh urang mana teh ya bu? Urang tebih Jahra mah pami telepati Maroko. Kitunya da
kadina teh sareng pamana anu janten sodagar nya oge jahara ti kulawarga anu beunghar tapi estuning ibu balelolnya Mang Iyat nong balelol atuh urang tebih jahara mah pamit telepati Maroko kitunya da kadina teh sareng pamana anu janten sodagar nya oge jahara ti kulawarga anu beunghar tapi estuning kayung-yun pisan teu boleh someah turapekan. Ceng Maden beuki teuleum dina lamunan sorangan. Ngong adan Isa sorana ngagareuwahkeun Ceng Maden anu keur nyipta-nyipta tangtungan jahra. Hapunten pisan Ibu, abdi bade netepan ka Baitullah. Pokna bari gudak girunguniang. Oh mangga Ujang. Walon Bu Saidah bari imut. Mulang ti Baitullah, bray Ceng Maden muka panto kamarna, breh deui gambaramo, leos muru enggon, laju melong saneng-neng, naon anu dicaritakeun ku Bu Saidah ngeunaan jahra. Ku harita mah bet jadi matak pagaliwota, hatena marojeng ja, sora Bu Saidah nong toreng. Namina teh jahra keur geulis teh boga sikep jeung kalakuan anu pinuji deui. Mun pareng nempo teteupna hati ibu teh sok ngadadak tenang kitu di nalika imut jeung seurina bet dumadakan ka bawah bunga saharita. Pikiran Ceng Maden ngablesat jauh ngambah ninggalkeun Mekah ngalanto ka nagri Maroko. Kungsi ngadenge beja ngeunaan Maroko cenah mangrupa nagri nu endah. Tapi lebeng poekeun sabab dirina keukeuh teu nyaho di mana ayana. Goledag nang karak bengkang, teutepan teu lepas tina gambaramu, hatena beuki ngabarung sinang. Dumadakan aya rasa bogoh anu sumolondo, bogoh anu teu karuhan, bogoh anu sakaparan-paran. Culuk waktu ninggang mangsa, sagala rukun umroh geus dilakonan, waktuna pikeun amitan. Ibu, sateu acan abdi miyos, ngedawi di kanggo ngagambar pandangan abdi sapertos jahra. Pokna Ceng Maden bari imut maur. Mangga Ujang, ibu mangiringan manawi atunya hidup duaan teh ngajodoh. Terausan mah telepat pamimi harap sanis. Amin, aturun pisan Ibu. Ti bulan ka bulan, waktu rarambatan, antukna ninca kana taun anu katilu, jahra datang deui. Umroh ngadua kalia. Ibu Damang, pokna bari ngagabrug. jahra anak king. Walon Bu Saidah bari rambisak. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui bager. Nuhun Ibu, alhamdulillah. Duanana patangkeup ngalubarkeun ka sono. Hayu lebet bager. Mangga Ibu. Saterusna ararasuk ka jero imah silih kaleng layut pisan. Laju paguneman kawuh saleuseurian, sanggeus meh sajam jahra amitan rek asup ka kamar. Surah panggong deui ya.
Saterusna Jahra jeung Bu Saidah teh arasup ka jero imah silih kaleng layut pisan laju pagunuman kawuh saleuseurian sangeus meh sajam Jahra amitan rek asup ka kamar. Mangga Bagir, kaleresan kamar mah teu boleh dibersihan. Muhun abdi hoyong istirahat heula. Barang brai panto dibuka, gubeg Jahra reuwaseun nempo gambar dina temok bet jadi aya tambahna. Ibu, dupi eta gambar pandangan saha? Duh hapunten pisan Bagir, tahun kamari teh ibu kasumpingan jajaka. Sate acan muli anjeunna teh aya pamunut tawis kagegelan ku cara anu sami ngagambar panangan sapertos neng Jahra. Satya anjeunna teh ibu. Pokna bari ngoloyong laju diuk dina enggon. Namina teh Ceng Maden, nanging anjeunna teh nyarioskeun urang mana-mana nama. Ngan sakaterang ibu, Ceng Maden teh jajaka anu bager. Dedeg sampai rupa hade teh apami babasana mah. Namun Mang Ian dedeg sampai rupa teu sabaraha. Da kitu aya anak ketang. Walon Bu Saidah bari ge gigireun Jahra. Jahra teu betus omongan. Panona teu lesot teutepan kana gambar anu atra dina tembok kamar. Palaka we ibu teh ngadadaknya ka Ceng Maden sapertosnya anak ka Jahra. Malihan mah pami teh mah dikersakeun hidup duaan ngajodoh. Moal teu bingah ka cida nya oge anyaran panggih tapi hati ibu salah ku indung. Asana yakin hidup duaan teh moal teu nurub cupu. Kituna teh Bu Saidah bari ngusapan Jahra kalayan deudeuh nakeranan. Sedengkeun Jahra teu ieuh nyarita, manehna mimiti kapangaruhan kana naon anu ditepikeun Bu Saidah jeung tangtuna lain jijieunan. Saterusna Jahra jadi ngalaman ngabarung sinang, meh saban waktu teu boleh kapikiran ngeunaan Ceng Maden nu teuing aya di mana. Lila kalilaan Jahra micangcam anu teu karuhan. Hatena ngait ka Ceng Maden anu dipikawanoh ngaliwatan carita jeung gambar leungeunna. Tungtungna Jahra sadaro sorangan yen niat ibadahna jadi ebat ku caritaan jeung gambar anu teu boleh ngalangkang dina pikiran. Nya akhirna manehna kedal janji basa amitan mulang deui. Ibu, insya Allah tahun payun abdi dongkap deui. Pokna bari imut. Bu Saidah surti imut Jahra nganung harti neuneun harpan bakal bisa panggih jeung Ceng Maden anu dumadakan ngait dina hatena. Mangga Bagir. Walon Bu Saidah bari ngarangkul. Gancangna carita tahun anu saterusna diparengkeun Jahra jeung Ceng Maden teh bisa datang deui ka tanah suci. Sapanjang perjalanan anu disorang dibarengan ku harpan anu tumuwuh sinebaran. Pada ngemuka gandrung sok sanajan can kungsi ngalaman patepung lawung. Bulan Rajab poe kadua pabebeurang Jahra datang ti heula.
Alatan teu sabar indit miheulaan ninggalkeun rombongan muru ka Imah Busaidah. Unggal lengkahna binarung samarasa samar pola, guligah tugena tapi karasana endah. Harepan beuki ngarangkada, nyipta-nyipta panggih jeung nu salila ieu remen ngarobeda, ceng maden anu gandang, ceng maden anu hade tata hade basa sok sanajan ukur carita ti jelema anu dipercaya. Anjog kanu dituju Jahra ngadadak olohok mata simeuteun, saterusna leuleus taya tangan pangawasa. Nampak kanyataan anu jauh tina harepan, Imah Busaidah geus rubuh, sanggeus sawatara waktu taya nu nyicingan. Anjog kanu dituju Jahra ngadadak olohok mata simeuteun. Saterusna Jahra leuleus taya tangan pangawasa, nampak kanyataan anu jauh tina harepan, Imah Busaidah geus rubuh, sanggeus sawatara waktu taya nu nyicingan. Blog Jahra teu sirikna sideku mebeutkeun maneh, panonna beueus ku cimata. Kunaon neng? Cek ibu-ibu anu kabeneran ngaliwat. Tapi Busaidah ka mana geuning bumi tos reksa kitu. Pami telepat matos aya kana 8 sasihna Busaidah teh ngantunkeun bumi reksa kitu wae awahing teu aya nu miara. Nya kitu teh apanan palaputrana ge tebih di Madinah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walon Jahra binarung cipanon anu leuwih nyurudjud. Meh sajam Jahra aya di eta patempatan, taya deui imah nu kungsi jadi panganjrekan, imah nu mere carita jeung kacinta, taya deui imut marahmai jeung kadeudeuh indung angkat anu teu oleh ngahudang sono. Hati Jahra acak-acakan, sarua jeung wangunan anu burantakan teu karuhan. Tungtungna nguniang laju ngalengkah tenangan ninggalkeun eta patempatan. Pas sore ceng maden datang ke tempat anu sarua kawuh rasa jeung harepan geusan laksana. Hanjakal pisan, naon anu karanapan ku Jahra kaalaman oge ku dirina. Ceng maden bangun teu percaya nempo kaayaan Imah Busaidah nu geus teu puguh rupa, laju nalengteng nanyakeun kanu aya di sabudeureunana. Ceng maden ngemubang baluh ku hiji kudua lian ti kaleungitan Busaidah, manehna oge ngadadak peunggas harepan. Jauh dijugjug anggang di teang, antukna ngahruk, teu sirikna ngegel curug. Langit Mekah mimiti alum, gurat wanci sareupna geus nembongan ti belah kulon. Sakedeung di adan magrib baris kapireng, ceng maden ngemu kabingung anu teu manggih tungtung ngajanteng saeneng-eneng. Koloyong ninggalkeun urut buruan Imah Busaidah, hatena ngarakacak tugena bet ngadadak buntu pipikiran, teuing kumaha jeung kudu kamana neangan anu dipicam-cam.
Bulan sapasi temong deui di langit Mekah, alumnya angan bangun anu milu wegah, bentangna tepati baranang, tingkartip laun bari jeung ancal-ancalan, lewang longkewang. Nalika Ceng Maden nyawang amparan sagara keusik anu kacidalegana, akhirna tuasa nahan bedahna Cimata. Di tempat anu beda, jahranya guru kujan Cimata maseuhan mukena, sumrah pasrah kana nasib diri bagja awak sanajan berat kacida. Seuneu lampu kakali cesang, akhirna pet parem katebak angin. Teu beda jeung harpanana nu ilang cahayanya angan hatena. Saminggu di tanah suci, cacap nohonan ibadahna, boh jahra pon kitu di Ceng Maden boga niat mulang dina poe isukanana. Pecat sawet jahra numpak onta anu ditiungan, ngabring jeung rombongan maju laun ti wetan kakulonkeun ngaliwatan urut Imah Busaidah. Sedengkeun Ceng Maden datang ti arah nu sabalikna. Nalika anjog di tempat anu sarua, jahra ngadadak ngusap Cimata, antukna teu nyahoeun aya jajaka anu pasaranog jeung manehanana. Ceng Maden museurkeun teutepan karuruntuk imah anu pasolengkrah, pasemon alum kawuh teutepan anu ngahalangan cipanon anu nyangkrung. Duanana hare-hare, alatan sarua teu apal nepikeun ka pada-pada teu malire, rombongan jahra muru ka pelebah kulon kalayan antare, kitu deui Ceng Maden kebat kawetankeun kawuh beratna hate. Pasalingan aing paingan Ceng Maden dencan wae pasalingsingan. Aing bodoh geus ngarepkeun nyir. Aduh. Pasalingsingan Ceng Maden Gusti nu Agung. Ada tengah jodoh dedeh deui. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum cieum. Paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Mugi aya terasanana di mana Ceng Maden jeung jahra teh papanggih. Amun eueuh teh kacida eta Bang Cepi pi omongeun. Dongeng teh. Aing panyete rek panggih ngajodog gitu ya. Bodoh geus alus gitu. Dah ieu pasti. Cing atuh Mang Cepi tong sok ari teu saujratna nya. Sagurang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.